Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui anu maksudna mah si Karijut panon hiji arek mulihkeun heula kakuatanana. Set set set. Si Karijut panon hiji museurkeun hawa murni anu aya dina jero badanna. Anu tetela teu gampang kitu wae mulihkeun tatu di jero sabab radaparna teh tatuna. Harita leungeun si Karijut panon hiji digerakkeun nuturkeun napas anu terus diatur. Beteungna katempo, kadang kempleng, kadang neuasan. Hawa alam diseuseup ngaliwatan irung, dikaluarkeun ngaliwatan baham. Ter ku si Karijut panon hiji bisa karasa geteran kakuatan hawa murni anu nyaliara kana sakujur badana ngusir hawa racun tatu anu bisa wae mun diantepkeun mah jiwana bakal ngalayang. Teu lila berebei getih hideung kaluar mapai kana gado, nyeri dina dadana ngajedud asa arek coplok jajantung. Tapi lila kalilaan mah rasa kanyerina teh tuluy ngurangan. Dina dada maksa arek kaluar getih ngandung racun, nyelek kana ti koro geus teu kawawa deui. Langsung nyebrot masuhan kana gado. Galeong, galeong, blak. Si Karijut panon hiji terus ngajungkal kapiuhan teu inget di bumi alam. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan ini Jalumpit jeung Mbah Samudra. Tadi nama kaburna si Karijut panon hiji arek terus disusul. Tapi dipikir dibulak balik aya perkara anu leuwih penting nyaeta juminten saparakanca anu jadi muridna keur lumampah nuju ka imahan Aki Ruminta. Atuh ku kituna nini Jalumpit nangtukeun sikep gancang nuluykeun deui lampahna bisi jauh teuing jarak lampahna jeung anu jadi tilu muridna. Gancangna waktu barang jeung waktu anu terus lumaku juminten katut anu sejena harita teh karek anjog ka tempat anu dituju. Ngan teu langsung nyaho lebah-lebah manana imah Aki Ruminta. Tapi teu matak hese jeung lila neangan sabab nananyakeun ka warga oge ngeunaan imahna Aki Ruminta geus pada apaleun. Adai jeung Odoy anu harita mapag kadatangan tilu jalma pikeun maranehna mah harita teu nyahoeun eta saha-sahana. Adai kadenge harita tumanya nanyakeun ngaran jeung naon maksud jeung tujuan. Kisanak tiluan teh saha teh nya jeung bade aya maksad naon? Pangnana naroskeun Aki Guru. Geuning bet teu kitu narosna oge bangun anu ngandung panangtang. Cek adai anu semu curiga ku kadatangan eta tilu jalma. Ye, dewek datang ka dieu teh memang ngahaja euy. Sabab aya maksud ka jalma nu ngaran Aki Ruminta. Mana sina kaluar jalmana di daguan ku aing ye. Adai jeung Odoy tembong ngadon silih teuteuk helok ku basa eta tilu jalma anu kasar garihal teu ngajenan kanu aya di dinya. Duh, kabenaran lur. Aki Ruminta teh keur taya di imah. Bieu pisan ini taoge. Tembal Odoy nyaritan oge rada dilomakeun bahasana. Da puguh anu nanyana oge kasar jeung teu sopan. Nya aya naon Jang Odoy? Saha cenah eta teh Jang? Abu Ruminta norojol ti jero. Same Odoy ngajawab juminten miheulaan nembalan. Alus. Andikanya pamajikan Aki Ruminta teh. Mana salaki Andika teh sina kaluar.
Montong numpi wae di jero imah deuleu, sok kita keluar. Juminten jika nateh terpercayain waktu dijawab ku Odoy. Matak ngadon nanyakeun deui ka Ambu Ruminta. Memang bener kula pamajikan Aki Ruminta. Ngan kabeneran anu jadi salaki teh karek jig pisan indi. Aya perlu naonnya nanya salaki kuring sagarupa. Ya, sebut bae kuring malaikat anu rek ngalah nyawa salaki Andika deuleu. Ngadengi kitu nyel. Langsung nguntab panas hati Ambu Ruminta harita. Asa dihina meureunnan dumeh aya jalma wani ngomong kitu hareupeun dirina. Nya teu salah eta teh. Wani nyarita kitu di hareupeun kula. Naon sababna salaki kula make rek dikakalakeun sagarupa? Ieu memang geus jadi katangtuan pikeun salaki Andika pondok umur. Kudu ajal ku leungeun kuring tiluan. Atuh cenah sakti, cenah hebat. Dewek tiluan teu suka mun salaki Andika tuluy loba anu muji. Kurang ajar pisan Andika tiluan. Jalma kurang saeundan nyasar ka dieu. Sang hareupan heula kula ieu pamajikanana. Adai jeung Odoy anu memang sarua kasinggung hatena ku sikap eta tilu jalma anu pelit nerangkeun ngaran. Harita meh bareng ngalengkah maju bare tatan-tatan. Ambu, mundur heula Ambu. Keun kuring duaan heula anu mere pangwara ka ieu tilu cucungu. Bongan ka Aki Guru anu pangdipika serabna ku jalma rea. Ayeuna aya nu wani ngahina basa. Kuring jelas terido jeung teu merean hate. Ambu. Hayu Odoy. Cuang tindak ieu tilu mangkluk Odoy. Bener pisan euy. Urang kudu nemongkeun kabela kanu jadi guru kicarana mah Kang. Temal Odoy. Gopur minangkana sarua lalaki harita ngarasa dirina pantes nyang hareupan Odoy katut adai. Sor, geura maju deuleu. Dewek cucunguk silaing laleur anu sakali ngapuk oge langsung kojor deuleu. Setan alas, modar cek kurang ajar. Ya! Adai teloba mikir panjang deui. Sanajan dirina oge sadar diajar ilmu silat teh karek dadasarna bungkul. Tapi kajurung ku kawani adai ngajorelat muka panarajang dituturkeun ku Odoy. Jorelat, jeleng. Atuh Ambu Ruminta oge teu nyarita deui, tembong jirimna langsung ngajorelat loncat. Maju narajang kaneneh sarimanah katut Juminten. Tapi Juminten teu milu mapag, cukup neneh wungkul anu nyang hareupan. Sek jorelat jeleng. Juminten loncat muru tempat anu kosong. Ngarasa dirina mah cukup merhatikeun we kanu keur tarung. Ngaliwatan kontak batin, Juminten kontak batin jeung Nini Jalumpit. Nini Guru, tetela cenah taya di imahna Aki Ruminta teh Nini. Malah ayeuna pamajikanana jeung dua warga ngayakeun tindakan. Neneh jeung Gopur anu ngayonanana Nini Guru. Gitu cek keteran batin Juminten. Baru si Ruminta eueuh di imananya. Tapi teu nanaon. Masing lain si Ruminta oge. Asal mangrupa kulawargana. Podaran we mun maranehna ngalakukeun tindakan mah. Tapi mun sakirana lawan duaan bakal berat di sangareupanana. Maneh kabeh kajen mundur. Sumuhun Nini. Tapi coba we pang nyawangkeun ka mana eta si Ruminta jigna. Jeung tenang Nini. Lawan anu duaan oge atah keneh pangartina. Anu cenah mah ngakukeunna teh muridna si Ruminta Nini Guru. Hade mun kitu mah sakalian podaran tah tong dibere ampun deui. Seke seler si Ruminta memang kudu tumpur ludes ulah disesakeun deui deuleu. Ari Nini karek dugi mana ayeuna? Geuning can aya tanda-tanda Nini Guru aya datongap ka dieu. Kula karek nepi ka lembur kaum. Lila di jalan sabab kapegat ku nunang tang ijen keun ayeuna oge tepi sakedeung deui. Pasti si karijut panon hijinya Nini diperenan teu Nini.
Ente manehna ngadon kabur juminten teu disusul deui. Tapi teu kudu ditanyakeun soal si Karejut panon hiji mah. Sabab kula ngahaja ngantep manehna kabur. Lantaran embung tinggalan jauh nuturkeun maneh. Jeung ngeunaan si Ruminta engke deui ku kula diimpleng jeung Mbah Samudra. Oh nya mangga Nini. Satu tas kontak bantin jeung Nini jalumpit. Juminten terus muserkeun deui kanu keur tarung. Ambu Ruminta nu memang aya di sahandapeun Neneh Sarimanah pangartina. Matak teu aneh. Harita menterus kadese malik diserang kuno jadi lawan. Tur sanajan sateka pola nutupan kelemahan badana jeung ngabendung panarajang lawan. Tapi tetep we Ambu Ruminta ngagero nalika dadana duanana kabeunangan ku tajongan suku musuh tanpa bisa disingkahan deui. Curela jeleng sewu hiuk cekok jebrot des jengkang bangieung talideug solontot. Ambu Ruminta ngagero tarik bari awakna ngabangkieung meh-mehan rubuh maring lemah mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badanna. Ngan sakitu geuning kakuatan ilmu anjeun teh Nini peot. Nyawa maneh bakal ngalayang dina poe ieu keneh deuleu. Pikeun gantina salaki maneh anu eueuh di ieu tempat. Neneh Sarimanah moal nyangka sacongobuk oge mun anu keur tarung jeung manehna teh indung kandungna pisan. Ulah waka jumawa. Kula can rumah saeleh ku Andika. Jeung bungan Andika datang nyieun kaributan. Taya salah namun ditindak ku kula. Ambu Ruminta oge sarua teu ieu sadar. Mun anu jadi lawan teh anakna pisan, matak nyaritana oge sarua garihalna. Neneh, gancang pondaran eta mangkluk teh montong dibere ampun deui. Cek Juminten ngabobotohan. Mangga ceuk, tadayeu aing aremilan maju Nini peot. Ya, corelat, jeleng kolebat. Neneh Sarimanah ayeuna mah anu miheulaan maju. Jerimna ngolebat, panarajangna mungguh garang tur bayangan. Ari Ambu Ruminta cikeneh ngadenge batur lawana nyebut ngaran Neneh, hatena jadi ngageter. Pikiranana ngacacang buah-buah eta teh Neneh Sarimanah anu kaduana anu kembar tilu, anak kaduana anu kembar tilu. Ngan Ambu Ruminta teu bisa tuluy mikiran eta kaayaan. Sabab perhatianana kudu museur kana jalana tarung. Barang jeung jirimna anu ngajurelat ngimbangan panarajang lawan. Lumaku tarung harita mungguh ngagunakeun kabinekasan ilmu silat masing-masing. Tur tarungna oge meniragot. Sedengkeun Adai jeung Odoy bet mata kuatir pikeun anu nempo lantaran jalma karek diajar silat. Geus dijagrageun kuno geus asak pangartina. Atuh dinanyang hareupanna oge ti bebaranting mangsa nyingkahan panarjang musuh. Jeung geus teu bisa dipondah deui. Dua sora pating galero bari nyebrotkeun getih tina sumutna akibat tina tatu di jero anu kawilang parnana. Mangsa dadana digempur ku dua pereup gopur. Curela jeleng dua kiuk jebrot des. Jengkang kedebut. Odoy jeung Adai awakna pating gara debut rubuh maring lemah tina sumutna nyebrot getih hirup lalambaran. Ngadengi kitu Ambu Ruminta ngareret sakedeung ka pelebah Adai katut Odoy anu terus tarubuh maring lemah. Hatena ngalenyap nalika katingali tina leungeun gopur katingali aya sinar warna beureu ngabarasat arek nembrag kana badan anu keur teu walakaya. Jeung kusabab perhatianana jadi kabagi dua, antukna Ambu Ruminta kurang taliti mangsa nyang hareupan lawan. Antukna runtuyan panarajang lawan teu bisa disingkahan deui, ngahantem pisan kana kalemahan anggota Ambu Ruminta. Dua hiung cebrot jebet des. Jengkang talideug. Pikeun anu kasakitu kalina Ambu Ruminta ngagero tarik. Bari awakna ngajengkang ampir-ampiran rek rubuh awakna doyong ka hareup. Modar sia. Hiat. Neneh Sarimanah oge anu hatena anu geus dilimpudan ku hawa kejem telenges kasasama.
Langsung nyusul tepus ku panarajang jarak jauhna. Sinar warna beureum ngabelesat muru awakna amburu minta. Tapi mungguhing takdir nasib manusia mungguh teu sapinuhna bisa ditangtukeun ku manusia deui. Tapi saestuna diwengku ku kudrotna ning papasten anu ngapurba ieu alam, anu murba ieu alam buana panca tengah mangrupa ciptaanana. Lantaran harita samemeh dua sinar nepi kana sasaran, ngadadak aya dua jirim anyar datang, masing-masing mapag serangan musuh. Dua sinar warna bodas bantrok jeung sinar warna beureum. Curana cileung barasap beledak, cengkang bangkiung dalik deug. Waduh. Nene sarimana katut gopur pating galaro kaget. Bari awakna pating barangkieung ka tukang, kadorong ku kakuatan tanaga lawan anu anyar datang. Tatangkalan tembong aya anu geheng, lir tapak kabeulem. Pangaruh tina sumber kakuatan meh puncakna bantrok. Sarta kiwari di eta tempat aya dua jalma anyar datang anu sing horeng geuningan eta teh Aki Ruminta jeung si Malaka Bodas. Duanana sabenerna mah geus lumampah rada jauh, tapi kusabab boga pirasat kurang hade bakal karandapan ku Ambe Ruminta katut Adai jeung Odoy. Tur dina waktu anu tepat duanana beralik deui pikeun nyalamatkeun nyawa anu keur kaancam pati. Tuh, Pan, bener we si Ambu jeung murid Nyai aya anu arek ngaroga hala bari kayan ripu kudu gancang diubaran. Mangga ku Aki geura landongan hawatos. Juminten anu ngabandungan eta kajadian teu wudu ngemuka kaget jeung kesel sabab pihak musuh aya nu nyalametkeun. Sak corelat jeleng. Juminten tuluy luncat ka hareup, pancuh gigireun gopur katut Nene. Pok nyarita ditujukeun ka Aki Ruminta jeung si Malaka Bodas. Kabeneran andi kaduaan ayeuna datang nyogrogkeun diri. Jadi dewek tiluan teu kudu capek-capek deui neneangan. Kumaha saya gak gesan modar ku leungeun dewek ha? Andika memang lain manusia, tapi iblis bungkelekan nyanding dina wujud manusia. Ngaroga hala manusia bari rek tuluy dibinasa geus teu wala kaya oge. Si Malaka Bodas harita anu nembalan bari ngalengkah maju. Puguh eta pisan anu jadi tujuan kuring teh kunyu. Mane kabeh kudu modar ku leungeun dewek deuleu. Be, taya bayana. Hayang mayan kuring kabeh sok we ari bakal mampuh mah. Kuring si Malaka Bodas saya gak pikeun ngadu jiwa jeung Andika. Si Malaka Bodas ngawangun pasangan. Kahade Nyai sing hati-hati. Lawan lain ata-ata pangartina sing iatna. Aki Ruminta mangkade-kade ka si Malaka Bodas. Si Malaka Bodas katingali unggeu. Mangga wa Aki, abdi baris hati-hati tur waspada dina mayunan musuh wa. Hayo, geura maraju anjeun sakabe. Heug, tadah ieu panarajang dewek Malaka Bodas. Iya! Jorelat, jeleng. Jirim Juminten harita ngajorelat muka panarajang anu munggaran. Hatena panas nempos sikap si Malaka Bodas anu bangun taya karingrang. Nene sarimana jeung gopur mah teu waka maraju. Ngadon narampokeun heula kayaan si Malaka Bodas nalika ditarajang ku Juminten. Corelat jeleng. Jirim Juminten kokolebatan ngarangseg lawan ku jurus-jurus ampuhna. Si Malaka Bodas oge jirimna terus jojorelatan ngimbangan daya kecepetan gerak lawan anu silih sambar. Dua dampal suku lir teu napak kana lemah saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku eta dua jago. Tur di antara anu keur tarung, Aki Ruminta terus ngubaran heula anu tatu bari dibawa ka jero imah dibantuan ku Aduy. Ambu Ruminta nalika sadar tina kapiwahanana sarta diberi ubar ramuan khusus kadenge harita cumarita halon ditujukeun ka Aki Ruminta. Itu teh anak urang sugan ma Akang. Juminten gopur jeung Nene. Syukur ambuna geus surti yen eta teh anak urang.
Bener pisan eta teh teu salah ambuna. Nah, anak urang bet kamu suakan. Abdi hampir-hampiran tinggal ngaran ku anak sorangan. Sabar ambu, sabar. Anak urang memang masih kapangaruhan jiwa katut kahirupanana ku si Jalumpit. Anu nyebutkeun kolotna masing-masing geus tilar dunya. Oge anu kolotna masih aya di kieuna ngan teu nyaah kanu jadi anak. Jadi anak urang teh diarapaneun in maranehna mangrupakeun dulur sakandung. Nya teu harapaneun, nyangkana deungeun-deungeun we maranehna teh ka urang. Ngan si Jalumpit pinter nyamunikeunana jeung teu nimbulkeun rasa nu lain mangaruhan anak urang. Ai halusna oge kitu teh mah teu matak ngahudangkeun birahi antara dulur sakandung anu memang kiwari mah diharamkeun ku agama. Gancang geura bebaskeun anak urang Kang. Ngarangke Julpikar nalika rengse tapana kabeh araya ngariung pulung deui Kang. Pasti. Ayeuna memang waktuna anak urang salah sahijina kudu beunang disadarkeun jiwana sina balik pikir. Sedangkan Julpikar alhamdulillah 4 poe deui ku akang arek dijemput. Sabab ngan 4 poe deui jeung ayeuna rengse ngalakonan tatapana. Syukur we si bungsu teh tereh lulusnya Akang. Geus 37 poe meureunnan tapana teh. Abu Ruminta anu tadi mah tembong paromanana teh sedih. Sababras ku anakna anu panggedena. Anu tiluan bet kudu jadi jalma jahat. Harita rasa kasedihna rada ngurangan. Katutup ku kabungah dumeh Julpikar tereh tamat tatapana. Dagoan akang rek kaluar deui nya. Sabab luyu cek geteran batin mah bakal aya deui jalma nu datang ieu teh. Ngan teuing ti pihak mana akang can bisa mastikeun. Jang adoy cicing heulana di dieu nya. Baturan si Ambu tenang tong salempang. Dulur Ujang bakal sadar tina kapiwanana bakal cager deui sabihara-bihari adoy. Muhun mangga Ki Guru diestokeun ku abdi Aki. Aki Ruminta sanggeus kitu mah terus kaluar deui ti jero imah nampokeun kayaan anu keur tarung di luar. Si Malaka Bodas tembong masih jejorelatan nyingkahan panaraja ngelawan. Anu bangun panasaran hayang bisa kena panarajangna kana sasaran tapi hese. Geus leuwih ti sababaraha jurus malah tapi can aya tanda-tanda saha anu unggul. Juminten kakerot nafsu jeung panasaran. Sabab tong broning panarajangna bisa kena kana sasaran dalah noel bajuna oge hese. Jirim si Malaka Bodas lir teu beda ti kalangkang susah pikeun diudagna. Malah sabalikna Juminten anu ngagerok kaget jeung nyeri dadana kahantem ku tajongan suku si Malaka Bodas. Corelat celeng duak cekuk deus panggieung dari deug. Nempo eta kayaan gopur jeung neneh sarimana jadi ngaramuka kaget. Tur teu mariceun deui waktu jirimna pating jorelat narajang ka si Malaka Bodas. Sedengkeun Juminten tembong ngahegak ngatur napasna, dirina teu nyangka bakal pinanggih lawan anu berat. Ret Aki Ruminta ngareret. Bari leumpang nyamperkeun. Srog. Juminten ngawangun jurus. Bari seuri lir poho kana kajadian anu cikeneh kaalaman. Bage Aki Ruminta. Anjeun ayeuna aya hareupeun. Jadi kuring teu kudu hese-hese deui neneangan. Juminten bet rada leuleuy ngomongna teh ka Aki Ruminta mah. Ngagunakeun basa loma. Jadi ngakuringkeun ngan angger kagalakana masih kene aya. Bagea anaking ieu abah cu. Tembal Aki Ruminta nu harita ngajanteng dina jarak 4 lengkah hareupeun Juminten. Anaking kawas ka anakna wae nyebut teh Aki Kipeot. Juminten jadi nambahan galak nyaritana. Ngalantur teu boga kaera awas si Aki Kipeot. Hiat. Juminten langsung ngacorelat nibankeun panarajang ka Aki Ruminta. Da puguh eta pisan tujuanana
pikeun namatkeun riwayatna Ki Ruminta luyu jeung parentah anu jadi guru. Mokaha Panarajang Juminten di Barung jeung tanaga lapisan ngan orokaya anu ditarajang sasatna jawara kolot taya tandinganana. Harita we nalika Juminten ngarangseg narajang kalayan nyala si Ki Ruminta ukur ngagilek-gilekeun awakna ka kenca kadang ka katuhu. Panarajang Juminten ukur kena ke tempat kosong. Hiuk celeng gilak plos sat gep kuliwak. Malah di luar dugaan leungeun Juminten ditewak terus diriwalkeun ka tukang. Laju dicekelan pageuh hese pikeun dilesotkeunana. Lepaskeun saya celan, lepaskeun. Juminten barontak. Tapi ku Ki Ruminta teu dibebaskeun, malah tuluy dilumpuhkeun. Sedengkeun Gopur katut nenek Sarimana anu keur tarung jeung si Malaka Bodas. Ngadon maranehna anu kadese sabab tetela Larasati alias si Malaka Bodas jadi mibanda tahapan kasakten anu meh tengahna anu meh tengahna satata jeung para jawara-jawara anu geus moyan. Pangaruh tina Mustika Ratu Malaka Bodas anu nyanding kana ragana. Hiuk semuk cebrot. Aduh. Malah di luar dugaan, Gopur jeung nenek tajungan peupehan musuh geuna pisan kana sasaran. Nenek jeung Gopur pating galero kaget jeung nyeri. Komo satu tas nempo Juminten kacang kalak mah matak peot ka wanina. Seret. Meh bareng duanana nyarebut itek wesi sasikuna bari dipetakeun. Jarum-jarum racun pating gurilap herang pasusul-susul rek ngahujanan awak si Malaka Bodas. Sedengkeun si Malaka Bodas terikat jirimna kokolebatan nyingkahan gurilapna jarum-jarum serta dibarung ku kaseuketan panon. Tur barang jeung kitu satu tas ngalumpukeun Juminten teh. Ki Ruminta teu bisa lugina sabab aya dua jirim pating kolebat. Anu hiji langsung narajang ka Ki Ruminta sarta nu saurang deui mah terus nyamber awak Juminten. Dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Malah Gopur katut nenek Sarimana anu tadina mah arek ngejat ninggalkeun eta patempatan. Jadi tetulus sabab ningali aya nini jalumpit ngarangseg ka Ki Ruminta. Ku kituna duanana kahudang deui rasa kawanina, dua jirim pating jorelat deui. Hiuk deus keduk deus. Dua leungeun anu geus dieusi ku tanaga lapisan anu meh puncakna harita bantrok. Panggieun kalideg. Nini jalumpit ngadaligdeug mundur ka tukang genep lengkah. Paroman ini jalumpit tembong ngemuka kaget anu pohara. Lain beja, lain carita wungkul. Si Ruminta memang mibanda kasakten anu susah pikeun neangan pitandingeunana. Teu sangka aing nepi ka mundur genep lengkahna. Sedangkeun si Ruminta ukur 2 lengkah. Satadina aing gede hate bakal bisa modern si Ruminta. Tapi dibere kieu mah hate teh jadi sabil oge. Nya ka mana Kang Samudra deui bet ngaralep eueuh. Memang bener. Mbah Samudra nalika nyambar awakna Juminten teh terus ngajorelat muruh hiji tempat anu suni. Awak Juminten diecageun. Nyeh Mbah Samudra nyerenge seuri sorangan. Bibirna kumetap jiga ucing keur lapar nempo lauk neuteub Juminten meuni anteb. Hehehe. Sabenerna mah hayang ti barang mimiti keneh. Jung si badan ieu mojang. Alah eta ping-ping meuni ngagelempong kitu. Dilamot gurih-gurih nyoy-nyos. Ari teu lah mah pugul babalan asa kalangan paniatan dewek. Cek Mbah Samudra anu si mana horeng boga niat nyungsi diri ka Juminten. Teu era deui ku kakolotan. Ngan baragadal Mbah Samudra mukaan bajuna laju ngagabrug awak Juminten anu keur kapiuhan. Napasna rarenghos yakin Juminten beunang digadabah kahormatanana ku Mbah Samudra. Ayeuna urang caturkeun deui anu keur tarung, Gopur jeung Neneh Sarimana sok sanajan tetep nguras tanaga jeung pangartina. Tapi tetep pamaksudanana teu bisa laksana pikeun ngarubuhkeun musuh. Ngadon maranehna anu kadese. Malah babaraha kali gempuran si Malaka Bodas keuna kana sasaran anu teu dijaga. Hiuk jebrot. Alah, aduh. Gopur jeung Neneh pating galero nahan ka nyeri. Dina kayan keur kitu
Eueuh, waktosna kabujeng seep. Ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.